kasepuhan Cisimab ngiring anun alus nuhun Kakang Badraya pot abdi kuran wayahna anteur incu kaula Arjun siap kan Lara Pati Bagja jeung Cilaka lain urusan abdi kan sabab nu mah kawasa teh aing mah kawasa naon ya ye ai sugan aing teh bisa sian teh aing ngomong kos doh aing ngomong siga nu heueuh dasar nu burung oh nya ai bodoh kudu alewo oh sing era atuh kubuk cik atuh era atuh sia kubuk ketemu di bodas aing kakarak nempo wayang sia bukna bodas heeh pan urang geus lokot kumaha maneh we lah aing bingung ngalayanana jelema ieu mah holot lain lokot siga nu heuh nu mah kawasa nyaho kitu nu mah kawasa siga nu nya marokeun nu mah kawasa teh naon urang nu boga urang sararea jurig ye heeh aing nanyakeun si ieu meni ulah kana nu mah kawasa teh pincuk meureun oh taina kieu Arjuna lain aya ngusir detik ieu menit ieu jam ieu poe ieu waktu nu hade keur sampean cengkar di kiri saptarga terus rekapino damel eyang cah didoakeun ku eyang sing hasil naon anu diseja ku sampean Arjuna pamit rampung tutas pangandika pra didoakeun Arjuna Jisim abdi bade jajab agan Arjuna bra Badranaya didoakeun sing hasil Kakang Semar atuh nuhun bra kade masih mangga bra permios cuk bade jajab juragan Arjuna bral cepot kade aping jaring incu kala mohon destukeun pisan permios anjing naon siga nu haneueul permios man permios permios jik jik mohon atuh mangga atuh kana ngarti pisan kelo unyuk semangga jisim abdi bade jajab agan Arjuna bral dawala tah kerejajan aya aduh nuhun Bagja milik teu paliri Bagja teu palala teh permios bral didoakeun dawala
Arjuna incu siaya sing hasil kaset bima sing sabar maneh bima didoakeun kue yang sing hasil neutek tali ari-ari buyut kaula cabang Banduka. Eling-eling mangkeling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan wae ya Dharma wawayangan wae Ariring lain ukuring kagungan nu maha wening Along lain urang kagungan nu maha wening kagungan nu maha Eling-eling mangkeling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan wae tade kasasarnya lampah diri nu kacing cirih badan nu katempuhan badan anu katempuhan tak katempuhan wayang landalang dalang jeung umah kawasa usik malik wayang ku dalang usik malik dalang ku Gusti musik malik ku Gustina para wali syiar Islam di Pulau Jawa zaman wayang ngagambarkeun kahirupan urang kumelip di kolong langit kumelendang di alam paweuna lain ari lenca berem lain-lain pagadengan eling capura dumadi purani kurang jadi urang teh warga negara ayu memulai negeri Acep Gunawan awal ngasian kemerdekaan ku karya anu pinuji muning wayang sawengi sawon kekasaksi munenge mutano
sayakti tangtos kurang kaharti mun ngemut anu sayakti tangtos kurang kaharti bos haji syukur tempuran Karawang tangtos kurang kaharti eta kasopono kaso panjang waurung gaul Abah Heri sanang mono sono nganjang pamiarta wayang golek warga seni Padalangan mere contoh dengatikan Pak Haji Sidik ante ingkar diaturan munjang kolna pangwangunan seni manjang seni mati mawa pancen anu pasti ngabantu pemerintahan Cepre Dirayu jadi juru penerangan nguninga wayang sawengi Nusae cep di Rosida awan kesaksi bon ngemutan Nusayati kurang tangtos kaharti eta renda bareng renda ide Cepi di Rosida bagi dina Cep Widi bawa ke panggung dempuk cukung sauyunan kerningkat ke pangwangunan Cep Dalang Risma di Garawe babarengan larek ma barama aing
aya lumundur gaya lila ya lumundur mimit melayang kondur saking pangkon nira Sekar Wijaya ya kusuma Ki Arjuna panengah Pandawa kendel di satengahing marga ngantika Kakang Badranaya Kang iya nun kadieu Kang aduh ayane unjuk sumangga jisim abdi nun nyangkakeun iringan sadaya-daya bade ka mana juragan anu jisim abdi moal bade ngijing sila bengkok sinemah pikeun ngabantos kana perjuangan agan sadaya-daya pangaulaan jisim abdi nun aya mangga bade ka mana kaula teh bingung Kakang Badranaya kan tadi oge wawadi di Kanjeng Eyang teh tong bungang tong bingung pancegeun pikiran pangaulaan pantengkeun kanu makawasa munajat bari jeung dipilampah dai urang ukur ngadoa mah moal aya rezeki datang tilaan kajenting muter-muter tasbih unggal peuting ai ikhtiarna teu dilakonan mah da moal aya hasil tak kitu dah segala ikhtiar doa dah angger teu boga duit berpusing oh emang can nepi gitu ye kemana sih aya meureun mangga nu jisim abdi mangiringan tuturkeun kaula Kakang Badranaya urang milari hiji pusaka pikeun neuteup tali ari-arina jabang mantu ka mangga ayo Kakang Badranaya mangga jike dah mana dah ream oh nah si hoream dah tara puguh urusan anak soalnya mah geus sabarang minggu nutur-nutur agan Arjuna dah bapak deui ngan adu aya anak sanggup disanggupan we oh wani wae kita mah bapak mah ye ai jelema mah kudu boga kawani da boga kawani kudu diukur kana kujur atuh Pak sing nalipak maneh hirup mah
Moal bener ngomongnya lu kieu malah. Lumpang kos entok ini legek dah. Ya. Orang lamun teh sieun turak hayang diembrin bapak teh. Pusing lutul-lutul bapak Semar teh. Blangsak jeung blangsak. Dah. Ngajarkeun aja sing bismillah hirup mah. Sing nepikeun kana Ar-Rahmanir-Rahim. Ya bismillah teu boga duit mah anger. Oh, da anger kudu usaha. Udah kumaha ge pan geuningan ai bino jakrama eleh wae. Udah goreng sih. Jak. Cageuri lain euy. Alah. Ira rek gering. Aduh. Alhamdulillah nya Jang. Mun urang dibere panjang umur kudu makawasa diijinan diridoan ku mantenna heuh. Urang bisa patepung laung deui pamprok Jonghok nya Jang. Mudah-mudahan we urang sing dibere kasehatan